dasar sehat ilah kan aya ilmu aya amal. Ari ilmu ibarat tangkal, ari amal ibarat buah. Tujuan jalma melakeun tangkal teh hayang ngamanfaatkeun buah. Kumaha lamun melakeun hiji tangkal nu sok biasa buahan tapi teu buahan bae meureun rudet nu boga tatangkalan teu rek buahan mah. Ieu teh cenah melakeun jeruk, melakeun naon we lah. Ieu teh kalah badag we tangkalnya. Karah ranggak gak we dahan daunna we kalah hejo kembang mah kembang buahan henteu kalah rudet ngabalaan bae jeung nyapekeun sugan kudu dituar tangkalna teh geus dituar dipotongan dicacang tungtuna dibeuleuh ka pantah kana seuneu sok sieun teuing eta ilmu teh ngan usak ada tangkal teu buahan. Menjadi tameng menjadi kacapangan ilmu teh ari amalna henteu ta ilmu tanpa amal pisuluheun neraka. Berarti lamun jalma anu boga ilmu teu daek ngamalkeun kana ilmu na komo jeung teu nuduhkeun ka Allah mah ta eta panggel tigeusna kana neraka. Atuh meuning teu boga ilmu komo teu boga ilmu bari cara amal. Eta cak anu boga ilmu teu nuduhkeun ka Allah teu amal komo lamun jalma teu boga ilmu. Mata kana ngaji mah wajib kan itu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin teu wajibatun. Kan gitu nya.